Wah insyaallah istighfar bil ibadah urang katungkul rada mandirikeun salat karena urang dikeun ibadah. Duh coba biasa ngomong suat isa malih nungguan ada nungguan iklan. Terus teh namun di rumah komo nu ada nu nonton. Allahu akbar mama tos adan engke can iklan. Nah nya urang komori mah keur ngayakeun muludan hari lahirnya baginda Nabi Muhammad. Raskeun deui jamaah sadayana janten orang Kristen eta geus nyandak batu lebet ka masjid kesel ku sabab ngadangu nu keur sholawatan ngaganggu kana pendengaran mereka yang tidak mengerti apa arti sholawatan. Ngan eta jamaah sadayana barang rek dialungkeun leuleus padana tampak kamangpangan kawasalir kapukai bener kapas kahujanan leuleus eta awakna barang ditaros ku orang Islam kunaon anjeun teh jadi maledogna leuleus awak kaula nya kunaon bisa leuleus tadi barang kaula ngangkatkeun kana panangan jeung nu aya panangan ieu geus aya batuan barang rek dibaledogkeun kaula ningali di tengah-tengah anjeun nu keur maca sholawat aya hiji lalaki-laki taranan jagat kasep ngaring geneng-koneng dedeg sampai rupa hade wajahnya indah bagaikan bulan purnama serina leutik matak beut kana ati giginya berderet bagaikan mutiara bibirnya basah bagaikan mangga muda seuri ka kaula sehingga ambek kaula leungit malah balik jadi cinta kaula saha eta teh orang Islam caritakeun ka kaula orang muslim nu maca sholawat eueuh teh ningalieun ayeuna pas sikut-sikut teh mana nya eta teh cek renta iman nudutan ya pasukan RW WW dewe ngali teman RW komo dewe nah dewe mah tadi nyarahan dewe sholawat maghrib akhirna pangaresap MUI pangaresap para kiai istihoroh ngadua karena MUI tahu ilmuna kata sahabat idza hazabahu amrun sholat dimana keur aya kapusing Rasulullah sok sholat minta petunjuk ka Gusti sok tuturkeun ku ece jalmi mah sadayana gaduh masalah bejakeun ka Allah lain kana status salaki gering lain dirobatan malah dipotong cekrek nah nyecenya namun aya kapusing sol ngecek pusing masalah naon kang abdi mah pusing teh hirup di dunia sangsara tunggara bae lieu ka waraga payan teh semplek dicak semplek gerepakeun pusat ban kokornya sobarang sakrosa hirup di dunia ngan susah bae ustad kudu kumaha sing seueur salat duh abdi mah artos mah aya ngan hirup teh asa dihina wae ku tatangga sing seueur salat tahajud pamina laili fatahajat bihi nafilatan lak asa ayat asakara buka maqama mahmudah abdi mah aya kohoyong terakhir laksana salat hajat ieu teh usum banjir loba bencana salat tolak balah abdi mah rumasa seueur dosa salat taubat abdi gaduh istri gaduh putri hiji dipikaresep ku dua pameget nu mana nu cocok jang putri abdi salat istikharah abdi mah hayang bersih hate teh cing loba salat tasbih abdi mah hayang ka neraka tong salat cing we abdi mah hoyong salat teh ngahasilkeun duit salat mayat berarti naon teu aya sok akhirna pangaresep para kiai para ajangan istikharah salat hajat nyuhunkeun petunjuk ti Allah saha anu ditingali ku orang Kristen eta teh saha da orang Islam eueuh nu ningalieun teh nu ningalieun akhirna pangaresep Kang Kiai Ahmad Syakur netepan 2 rakaat ternyata emut anjeunna kana purwadaksi purwawitan daksina hukasan sok maca barjanji kadang-kadang sok maca diba kadang-kadang sok maca sarful anam di mana nalika meme makhluk yang aya kalimat kumasal ulama wa du'atil habib sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiron hamidan ka'annahul badru fi tamami nalika Rasul dilahirkeun Rasul mah langsung dalam keadaan sujud sajidan hamidan muji ka Allah ka'annahul badru fi tamami wajahna moncorong bagaikan rembulan bulan purnama punten kan tadi akan ningali kumaha ciri-ciri eta manusia kasep kiai kasepna kos kumaha teu bisa digambarkeun wajah indah bercahaya kos bulan purnama geus moal salah mang najan kami orang Islam teu ningali tapi di tengah-tengah kami nu keur maca sholawat itulah nabi yang sedang kami cintai nabi yang sedang kami sholawatan nabi yang sedang kami puji akhlak kemuliaanana bagja anjeun orang Kristen bisa ningali sedangkan kami orang Islam teu dibere ningali bener hidayah mah mahal innaka latahdiman ahbabta walakin Allah yahdi may yasha hei Muhammad kapungkur Allah ayeuna mah para kiai hei
para kiai anjeun moal bisa mere hidayah ka jelema nu pikarep ku anjeun walakin Allah yahdi may yasha tetapi na Allah bakal mere hidayah ka setiap jelema nu pikarep ku Gusti Allah anjeun geus meunang hidayah saha eta teh man Kanjeng Nabi Muhammad. Makanya kalau lagi makhluk kiam sing husu sebesar apapun pangkatmu sebanyak apapun uangmu nah makhluk kiam nangtung hargaan Nabi hadir ulah som yuk mentang-mentang di mah yang jero ieu teh katempuan teu bisa Rasul teh ningalikeun geus makhluk kiam sing husu tundukkeun paningali urang isin urang keur ditingalikeun ku Kanjeng sholawat hadirkeun Nabi. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam ya Habib salam alaika ya Rasulullah salawatullah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika ya Rasulullah salawatullah. Masya kadang-kadang bermakhluk yang daek nangtung nama nanti bisa husuna komo muludan deket CS nama deket baturna hihi ngan ngarumpi we saya tambah bibir belah kenca sholawat nu katuhu ngobrol ya Nabi salam alaika datang we CS na ya Rasul assalamualaikum waalaikumsalam salam gelo mana dewa sugan teh saha alaika ti mana mana kada datang we kieu ya Habib ngangkatan pakaian lah bisa hujan salam alaik pamana ge sinarion hadiran sholawat biasa nage terang ngaji tuh lo nya beda lah ieu mah pan ngaji muludan atuh naon bedana saya ngaji jeung mulud alaik kanya beda lah muludan masuk menang dahar ngaji mentara ya Nabi salam cie bajuna anyar deui alaik ka bajuna mah nang ngutang kamari ya Rasulullah we ngutang nang asa dibayar salam tapi cincin mana lagi di kamana alaika cincin dijual ku cara bae mah kunaon ya Habib jangan naon salah gimana ngajual cincin salah biasa modal jangan masang togel ngajual cincin jangan judi nu gelo nu gitu mah betul Bu. Terus itu ngomongkan batur ininya ya Nabi salam tinggal itu jemaah karak datang alaika mana tuh karak datang ya Rasul itu salam ulah kusumut tuh kadaluan lagi tuh atunya cuma merotot ka dieu ya Habib salam baca ulah daek ngaji deket manehna alaika manehna masuk nyokot berkat dilu sholawat kadang-kadang berkat batur dicolong manehna ih tuh geus kitu akan buketek ngaji seminta-minta. Nah, hikmah peringatan Maulid Nabi sesuai dengan judul dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita jadikan kehalangan Gusti Akang beliau sebagai suri teladan menggapai kebahagiaan dunia jeung akhirat. Ibu hayang bahagia dunia jeung akhirat? Menjamin bahagia dunia jeung akhirat cirina berarti naon salamet fid dunya wal sesuai doa urang Rabbana atina fid wa fil hasanah wa qina hayang urang salamat dunia jeung akhirat urang tuturkeun akhlak Kanjeng Nabi Muhammad kacarioskeun ieu akhlak pernah dicaritakeun ku wan Musa nu paling caket sareng Rasul. Ibu saya tanya nu paling caket sareng caroge biasana istrina apa babaturanana anu apa carogena sok hitut padu wae sareng babaturanana apa istrina nu apa salakina gudug pasti nu paling caket dengan suami itu najan jeung batur sok deket ya sadeket-deket na muasa terbuka dengan istri betul nggak? Maka nupang caket nasara Rasul kapungkur dia sami siapa? Bunda Khadijah istri baginda Rasulullah. Urang canda akhlakna anu caritakeun ku Bunda Khadijah. Kacarioskeun kapungkur kacaritakeun baheula Kanjeng Rasul nuju tahanus di Gua Hira. Keur naon cenah tahanus teh menyendiri nyorangan
tujuan anak tadi sholat hayang khusyuk supaya tekagang, karena zaman itu Rasul sholat can bisa terang-terangan, can bisa bujeng-bujeng painun Ka'bah di bumi ge masih diintip, masih diincer ke orang Yahudi Nasrani. Maka tempat yang paling enak di mana? Di Gua Hiro. Ibu terang Gua Hiro di mana? Pulonan Lembang. Aya di mana? Di kota Mayong ka Mekah. Sinarasib sadayana. Amin ya robbal. Tong keun da Mekah malenjang nu beunghar tapi jangan nu hayang. Asal hayang kayang menta ka Gusti. Abi menta we ti baheula mentana tulisan apa ku amalan. Mentana kedah ku amalan. Sajabituna menta perbanyak baca surat Al-Hajj. Can mangkat keneh tambahan ku surah Waqiah. Can mangkat kene ku surah Tanah. Insyaallah berangkat ke taman. Yakin berangkat ke taman. Kang abdi teu gaduh tanah jeung imah, pos ronda jual, pos ronda. Insya nyagunya Rasul nuju bertahan nu sumping malaikat Jibril maparin wahyu. Pertama kali Rasul nampi wahyu ngagidir salirna bas baju ku kesangna turun ti Gua Hiro pendak jeung Bunda Khadijah ngagero ka Bunda Khadijah, ya Rafiqi ya Habibi ya Babar Rahmah, hai permata hati kekasihku. Ibu pernah ku caro ge dipanggil permata? Astagfirullahaladzim. Sugan aya caro ge dipayun aya? Aya nu caro ge dipayun aya? Aya teu? Tuh aya mau majikan mana di dieu ya? Kabatur di tang ngaji mah majikanna teu ngaji. Di mana mah? Panjauh coy, jauh. Ngagora kang geureuy abdi ge nu jauh di Bandung di Bogor dibawa ke majikan teh nya. Alhamdulillah. Ayo, ka pamajikan masing endah panggilannya. Rasul itu tidak pernah memanggil nama. Ka Bunda Khadijah tara juju jajah tara. Jah, dieu tara. Ngomong orang manges kalau saltik ijah jadi hijau. Rasul mata, ya Habibi ya Rafiqi Babar Rahmah, hai permata hati kekasihku. Masya Allah. Ibu hayang sebut permata. Kang panggil sekali bendinya. Dia permata. Kali malakat naon? Permata. Oh ngalede. Mentang-mentang kuring hideung disebut permata. Etong salah adunya mataun wa khoi mata ya matus solihah. Dunia ada perhiasan, sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah wanita yang soleh. Awas. Ditangkep ku Bunda Khadijah. Lima daya Rasulullah ditangkep. Akan pernah balik di kebun langsung ditangkap ke majikan? Sarwana apa gitu meluncur. Ya aja namun salaki siap pulang kesambut dengan senyuman. Mun salaki ibu datang papa gendugi kalawang jemputku mana anu senang bari taros nah akang damang osok tara. Astagfirullahaladzim. Sabodot maaf arah kang gitu mah. Kadang-kadang si Ece mah salaki balik teh dianggap. Assalamualaikum. Salam. Akan balik neng. Geus nyaho. Nyaho di mana? Bauna. Bau naon? Bau kungkang. Ayeuna kitu aya. Tuh aya surga ngaji Ahmad oke ibu-ibu di dimas sarolehah. Dimas sok balager ka salakinya. Kesakan salakina loba duit. Bagian mah loba duit salakina. Dipina ge diwedakan make wardah. Panona ge diset biwirna diripenan kelekna ge disemprotan ngomongna ge mani cacadelan. Kogo ari keur loba duit pas salaki awak disemprot. Suamiku pulang bawa uang. Biasanya saya teman ngalah dari ya. Dasar margi eta mah diwasung galinteu di poe tarakan. Salakina datangnya ogo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang, aya naon geulis? Anak aeti. Naon? Anak ae. Mari maneh. Ka mana wae geuleuh?
salah kena tengkol li endut masalah kok mah wudud akan aya naon entan tentit nah maneh bujar atas saeutik sarogena da malah tebih wina samingguan sakali sononya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang aya naon geulis seminggu lo kita berpisah kenapa itu terlalu lama bagi mama kunaon hono ida endul limpa naon hono ida endul li nah maneh sono kacidari du sekali apakah kau tidak berdosa Rika tidak Roma apa bukti yang kau rindu pada aku Rika cincang drop muka naon kancing kecopot androges muka nah odo awal solapak itu ibu hoyong ke surga surganya seorang istri ada pada telapak kaki suami ridho caroge eta surga jang pamaji ridho na indung surga jangan ibu mas santos nikah surga na ngali karena sampean caroge ece surga na nambi karena sampean mertu sami kang mertua orang oge sarua jeung kolot urang darajatna doraka kami toa sarua jeung noraka anu jadi indung je maka gitu pindah surga na ibu ka caroge nambi jadi jeung mertu awas mata lamun caroge nendang anggap we tendang nanti surga antum kumata ka surga na babari seorang istri lamun ibadah sing horeng seueur anu garenah lain saukur hablum minallah pamajikan mah ngabungahkeun caroge ibadah lamun seorang istri kersa nyium kening salaki pahalana sarua jeung nyium hajar aswad komo mun salakina hideung mah anggap boga Ka'bah di imah kau sholat subuh teh ece tawaf hareup bae salaki labbaik Allahumma labbaik incer pas hideungna labbaik la syarika lak labbaik bismillahi Allahu akbar alhamdulillah ohnya ece mah masyaallah malapun ece sedang beribadah yang sifatnya sunnah berbenturan dengan keinginan suami belakeun salaki nu sunnah tapi sanes wajib contoh ece nuju sholat duha sunnah apa nabi wajib Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin cek caroge nak geulis akang hayang ngopi rek ka sawah batalkeun lupa heula jeukeun ci kopi suguhan salaki ulah kosunya ibadah teh teu make ilmunya ieu mah kos Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin geulis akang hayang ngopi arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kopi neng goblok anjir suara ge ihdinas sirata kopi neng tol mustaqim asal setan subhanallah cai kasala kakang Gatot Kaca mangga kakang gerang leueut nuhun geulis bismillahirrahmanirrahim kumaha kakang rasana eueuh rasa biasana kang minum naon susu biasana mah punten panitia geuleuh namanya geuleuh saentos nyuguhan ka caroge netepan deui malas kang geus kaganggu ku salaki malah hoream kana salat duha nage wios seorang istri terus salat duha lamun isuk geus ngabungahkeun caroge ku air segelas kenapa karena pahala salat dan pahala nyuguhan cai sagelas ka salaki sami jeung salat sunah 200 rakaat ibu duha 200 rakaat mah paling ke 4 rakaat paling seuleuh 8 rakaat 200 rakaat segelas kahani ulah disalahapikeun yeuh pernah abdi ceramah kieu sukana nu rasa ember ka salaki bapana inum ta imah yang 1000 rakaat ya ulah kitu mah pernah can ibu salat sunah 200 rakaat lawa ka ibu abdi can pernah urang mah lawa ka 200 rakaatnya mun bulan puasa we tarawehnya di dieu berapa rakaat taraweh sami jeung abdi berarti 2 tilunya kan tetangga gua 11 iya 11 benar 2 tilu ge benar nu teu bener mah nu teu taraweh di mari wacana di dagu mah cenah taraweh teh 2 tilu pan NU itu mah cenah 11 Muhammadiyah ari maneh taraweh aing mah tah eta kan biasana 2 tilu ye nya ibu-ibu ye sok ngintip ka imam teh saha imam naon aduh eta mah lila taraweh rasa lila anu gancang sarua jeung abdi gitu berarti
titit saya imam aduh hayang pelung eta mah imam tarawih mah ulah lihat teuing rakaatna lo ngomong pada kori Allahu akbar cewek buah beres subuh ya mah Bismillahirrahmanirrahim. Coba bapak ngarokok lah kaburu dak. Batur Fatihah, bapak di luar musola ngarokok. Datang kate, kenaon Kang? Ngantosan Fatihah teh. Can beres can orang ya kana buru teh tadi kene. RT teh lah menggeles bejaannya siap. RT ti payun. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. RT ngaguak nu ngarokok paehan. Di pareuman di paehan pareuman pokona. Maju takbir salat. Allah tere geus beres mati rek kami salat. Tong salat kami geus rapi anteng. Bismillahirrahmanirrahim Yasin. Sukan mah pindah tidak aku aing mau kenapa. Di demo Kang Haji Ahmad Syapro gen carekan. Kang atuh ngaca Yasin kaleupasan. Isukan tarawih deui ngaromo kecil Yasin mah moal cenah mah. Geus omongan ku dek kae. Lamun menurut orang kunci teh uang masjid. Malam kedua sih cuma duaan. Cek hadir lawan ka salat. Urang lagu kana Yasin moal. Namun Yasin ulang pindah geus siap. Duaan cicingna badu. Salat mulai Allahu akbar. Cek pondok aya nama. Kamari mah bener nya terenya pondoknya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Cek kacang. Kaburu nonton Ikatan Cinta. Saya mau yang resep nih katanya kesal. Anggus yang masih rasa tadi tobat tapi kayak nabi. Saya saja jahat wae. Si Anin leungit panjang kapangihena wae. Diculik si Anin. Kemarin si Aldebaran leungit ana si Anin dan dia enggak beresna tapi lembeh. Ojo masih Resti anggus urusan anak ini. Kalau si Resti gara-gara KDRT saya jadi bilang tapi balikan deui legug. Iyalah tidak punya pendirian. Kang bagus batur ngahampura sae. Makana mau jadi isi ulah gepa sarupateun. Aing bogoh kena ulah sok lupa lapor. Aing salaki diumbar sanagaranya mau bener teh. Jempling we bogoh kena mah dicabok di smackdown dicicing sih. Rewe ngadukung anak perceraian lain. Tujuan nikah naon? Di tas kuno hiji tentrem, dicabok bae rumah tangga tentrem mah. Wa ja'ala bainakum mawaddah, dijadikeun saling cinta, dicabokan we cintana leungit mah. Dicabokan we leungit mah nyaahna. Leungit mah tak tidak apa-apa. Mun boga pendirian mah. Lamun moal kitu tong dirapekeun, patriweuh di lembur aing ibu. Waktu ngajengkeun kiai keur macaria adu bariah. Mana ngomong si Lesti balik ka dieu cenah. Mun aing masih di kita angkat sudah di penjara. Batu di riweuh aing keur ngaji teu husuk jadi nanti. Rasi-risi katanya. Ulah ke pasar obateun tuh jamaah sadayana. Bener sih cuma. Tere bener. Bacaan sholat kira Yasin mah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bacaan Yasin mah nyaho. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Baca waqi'ah. Nang kurang waqi'ah dulurna Yasin. Subuh deui wae urusan. Urang mah sok resep anu gae. Untung ulama fikih urang mah calerdas. Memperbolehkan digancangkan asal syarat rukunna kabau. Iya gitu. Kenapa? Karena sholat berjamaah lain sholat sendiri. Khusyuk makmum tanggung jawab imam. Mentak menang digancangkan dengan rukun 17 sekitar sapina kudu kabawa hiji rukun qauliyah. Nyatana bangsa teh aya hiji nyatana ni. Nu kadua rukun qauliyah aya baraha? Aya lim. Nu kahiji takbiratul kadua maca Fatih, nu katilu maca tahiyat nu kaopat maca sholat, nu kalima maca salam kanu katu. Rukun 5 eta qauliyah kudu jelas nabi wirna, tajwid mahraj bahasana kudu bener, lafadzna kudu jelas. Allahu akbar. Teu meunang nu bindeng jadi imam. Nu bindeng ngomong kita jelas yang jadi imam. Ya naon ngomong.
Lonoh kanyangah lonoh mau temenang kudu nu fase bacaanana digancangkeun menang asalkeun rukun eta beunang nu sisana rukun fi'liyah bangsa bagawean ruku sarta tuma i'tidal sarta tuma lilana tumaninah bi qadri subhanallah saukuran ucapan subhan nu eta beunangkeun pek gancangkeun Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki